Tadi sareng rerencangan abdi bade nampilkeun video drama anu judulna Tilu Budak Awewe Anu Bangun. Perkenalkeun nami abdi Rani Melastina sebagai guru BP anu namina Bu Naila. Perkenalkan nami abdi Budi Utami, abdi sebagai murid bolos namina Utami. Perkenalkan nami abdi sebagai Bibina Utami Nurul. Perkenalkan nami abdi Anissa Nurul Adahani, abdi sebagai murid bolos namina Nurul. Perkenalkan nami abdi Firka Isara, abdi sebagai ketua OSIS anu namina Ayu. Perkenalkan nami abdi Ibnati Alia Kamila sebagai makna Wulan sareng Bibina Ayu. Perkenalkan nama abdi Jes Wulandari sebagai murid bolos yaitu namina Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya hiji poe 3 murid maranehna teh sakola barengan jeung deui maranehna teh sakelas anu ngaranna Utami, Wulan, Nurul. Maranehna teh murid pangbadeuna di kelas. Aya hiji poe di jero kelas maranehna keur diajar di jero kelas atanapi guruna teu asup. Nah, bosannya di kelas gue nah, men boros yuk. Jarang hai wae. Ini berapa seminggu udah bolos wae. Baik suka mereka ieu. Ayolah ayo. Gas. Tuluy maranehna siap-siap rek mangkat bolos atanapi ditegor ku si Ayu. Mana kemana? Oh mana? Mau orang wae kemana ke mana? Awas sama mana bebeja, mana mau aman di kelas. Bener awas ya. Tuluy maranehna marangkat bari geus dicaram ge. Tapi Ayu boga pikiran rek bejakeun tabarudak teh ka Bu Naila. Kurang bejakeun lah budak teh beuki barang wae. Ayu mangkat ka ruang BP. Kabeneran Bu Naila keur aya di ruangan nana. Assalamualaikum, Bu. Punten Bu. Enggak cari nih. Bu, Bu, di kelas aku teh, aya barudak kami bolos wae Bu. Mana lagi cikene bolos, dak pedet aya guruna. Saat di kelas mana? Di kelas 9 Bu. Nyata Upami, Wulan, sareng Nurul. Oh, budak teh deui. Nuhun Bu. Entos, nuhun yuk. Engke ku Ibu diurus. Nya Bu, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di jalan rek bolos, maranehna neangan tempat saker bolos. Ini arek bolos teman ieu. Kumaha lamun ke warung siapa? Iya, urang mah hayu we, kumaha sih nur. Ayolah. Ieu santai urang mah makan yang hot ieu. Ayo orang makan. Ayo gaskeun. Isukanana maranehna asup sakola deui. Tuluy si Ayu mere beja maranehna digerowan ku Bu Naila. Assalamualaikum. Salam. Utami, Wulan, Nurul, mana di tita kali itu ke ruang BP? Urang yang masalah jeung Bu Naila. Kali itu kalau minta percaya mah benar bangun sekali itu mana dia keluarkan di sekolah. Mana bebeja kamu ada orang bolosnya? Emang kenal nama bebeja? Kan geus wani ka urang. Daripada orang digawarkeun, ayo hari itu. Ayolah, ayo. Beneran? Ayo gas. Tuluy maranehna mangkat ka ruang BP bari maranehna ge sarieun. Assalamualaikum. Ya Bu, abdi sadaya di piwarang ka dieu. Orangnya nu ngaranna Wulan Utami sareng Nurul ya? Nuhun Bu. Orangnya sok barolosnya. Itu Bu. Anu bener orang kamari anu laporan. Nuhun Bu, pas kemari barolos tapi dari terang ngajakan. Ayo nama tong sok salahkeun. Yeuh. Berekeun surat ka orang tua maneh. Engke isukan ka dieu. Nya Bu. Assalamualaikum Bu. Nya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mangga cari Bu. Jadi ieu Bu, maranehna teh kudu kabaran jadi abdi anu ngawalikeun maranehna aya naonnya Bu. Daun buat boe maranehna ngangkat ibu nama Sabodak banget. Laporan di laporan di
ngaran. Nyaman hampura. Astagfirullah mengalami dibayar di mahal. Tapi kapal mengalami lain terus kieu. Bu, ayeuna marana hareup di sekolah. Ieu pasaran si Boy paringanan Bu. Ya Bu, abdi janji bade ke rumah sikap. Bener mana janji? Ya Allah Bu, janji abdi bade ke rumah sikap. Nangis Bu, ayeuna mah kieu marana jadi begitu. Tapi ayeuna di sport itu merang sekolah selama seminggu. Ya, mohon kelas 8 Bu. Ya sani-sani Bu, hampura anak abdi. Waalaikumsalam. Tuluy saenggeus maranehna diskors maranehna asup di ka kelas. Rek nyokot tas darek balik. Rekam anak deui mana nih? Halo, sport. Kan si kurang ge tong sok bolos wae. Hamburanya? Ya.